Aya daging hayam teu saparapat mah. Aduh, saepkeun atuh aya kieu mah teh Haji, kedah enjing-enjing. Dasar we Nadine cenah uwi sakola teh hayang disampakeun sareng goreng daging. Sekali-kali mah Haji belewe jengkol. Majarkeun teh ence cenah tuang jeung jengkol teh sok ngrebek patuangan. Cik mah butuh beas sagantang mah. Aduh, paling aya oge 3 liter deui mah beasna oge. Teras sareng naon deui atuh mah? Minyak kalapa 1 kilo, sabun seuseuh, sabun mandi, odol, segera bareak pokona mah ya. Geus beunghar mah ijah lain ka warung singnya balanya teh tuh sakalian ka Gria. Sok didinya mah sagala gubuk. Hayang naon oge loba. Hoream Haji ini jauh kudu jujuk juga Gria sagala. Coba teu bisa balanya kanu kitu mah geuning kudu naik tangga anu naik teh naon teh esa kalor ngaranna teh nu kitu teh. Kalator ijah nu kitu mah. Da si Kijah mah ingatna kanu sakalor. Heueuh nya teh hoream jauh mah geus we di dieu di babari. Jauh teh leumpang. Apana ayeuna mah gaduh bebem ku ical we sagololong tam kete penak jeung abi teh. Turun anjir si Kijah naik mobil. Nyeta ari numpak mobil teh sok hayang utah can pugun can naik angan teh geus sabal ranyod. Tuh mah naik keretek ayeuna boga mobil geus ayeuna mah kasih Faisal minta meuli beca. Edeuk lah meuli helikopter sakalian. Ya ari ieu sabaraha ya ieu asin tawes. Ya gelah mau ngaragokan deui. Areurin teh ya. Ya cumi sabaraha ya? Bilangnya si Kijah masih Asin nu mana, Mak? Ieu we tah tawes sabaraha dieu tawes? 6.000. Tah Ieu jengkol sabaraha deui jengkol? 5.000. Sok. Sok hiji ke jeung nu biasa di jeung minyak. Hitung sabaraha Sadayana teh janten 47.000, Mak. Sok atuh celah. Iya, Mak. Mana deui duit Yeuh. Ya Mak, ieu angsulana. Kan bae lah ya, tong dipulangan. 3.000 we mah jang si Arul jajan si Arulnya. Kan bae tong dipulangan. Rajun teh mere eta si Kijah 3.000 perak. Alungkeun Arul, mahi kanu naon? Cek oge geus 5.000. Ceu, nya katingal itu tadi dengan si Kijah. Nah kunaon kitu Ji Haji? Eta dagang emas meuni gila kitu. Abong kakara beunghar. Ulah kitu Nyi Haji pamali. Bae dah heueuh. Katingalina oge teu parantos teuing make emas eta di dobel-dobel. Haji istighfar, astagfirullahaladzim, pamali ngomong. Nah, ada eling make tita istighfar segala. Enggak teh. Naon? Tingali ayeuna masih Isal teh jadi beunghar pisan ieu. Tingali imahna ge kuat ka agreng kieu nya. Coba buka mobil mewah loba. Heuh nya satunya geus eta jadi beunghar. Ih, kapan roda dunia teh berputar si Isal bakalan sengsara ya jadi beunghar. Nya teh nya. Ih, geus atuh maneh teh ngomong ke si Isal. Maneh pasti nyeselnya ti heula geus mutuskeun si Isal. Pasti eta. Toge dah. Kamu hayang kasih Isal mah tinggal nyamperkeun deui we. Emang si Isal bakal daekeun kitu. Tuh era. Ya pastilah. Kan barang lagi nya si Isal teh cinta mati pisan ka abi teh. Kan eta mah baheula ayeuna mah teh benten deui atuh. Urang mah urang moal daekeun. Sabab ayeuna mah si Isal teh loba duit. Hayang awewe nu kumaha ge babarinya. Heeh atuh, da loba duit. Saha nu bilang Najan awewe loba pisan ge da si Isal bakalan kopok-kopok ka urang. Ih, ya era maneh Nadit. Anu baheula nih ditolak nih ente ka deket tadi kunaon nya? Ida mun abi da isi namun kudu ngaletak kitu nyaliranya. Era. koyok tapi dilebok mana Nadit. Ka abi ka era. Abi. Bae we jeung geng si sagala. Nu penting mah yeuh. Ieu mah. Iya, tong kapede maneh teh di sisi sana hubungan kumaha sih era. Sok marane dek taruhan naon mun meh marane percaya.
Sok lah ayeuna mah kieu we. Mun si Isal embungeun berarti maneh Nadine eleh arurang kabehan traktir baso. Edek? Entong baso. Naon atuh sok? Mie sebelang. Geus we. Mending duanana we bae duanana. Teu bunga hiji we yang duanana bae. Sok lamun maneh menang naon? Kasih sana lo duit ke Nadine kita mau dibere. Lamun abi menang, marane traktir ka Gria. Anggus aja kalau. Oh iya, teman lagi bawa Allah. Kalau kita mau Nadine, pokoknya mah marane we traktir abi ka Gria. Ini cik. Pokoknya tinggal di ulang ke saha nu meunang. Pokoknya mah ieu lah pacan teh lah ka Gria. Ulah Pak. Bae da moal menang sok bae. Orang Nya jadinya Allah. ka Allah naon? Sok we lah ayeuna mah kieu isuknya arurang urang katen si Isal urang buktikan naik muka behan kumaha. Heeh, iya, da gitu. Isu kata si Isa. Ayo edek moal. Ayo atuh majikan engko eta indah. Mari kepo udah diberi tenang. Tentu kita. Ande pisan si Isal. Sok jadikeun isu kata si Isa. Fixnya dealnya deal. Gaduh. Tulisnya deal. Oke. Jamara. Oke we. Tapi kudu dandan heula. Please bisa. Nya suknya. Wah cukup sayanya. Kita ditolak. Gitu ieu teh ka iman si Isa. Masih teh di aku. Kalau mulai tuh pada ayah api neng Nadine udah mau buruk tadi aku si Isal oke. Ada teh mana Nadine kamu ku si Isal dikabarik teurik kumaha? Era ya kamu tangga bakat ku era mah. Kita lihat saja nanti. Sok we nya eta aya perosahan nu meunang. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadeui ieu teh tamu teh ieu aing tadi sekarang. Duh, ke sakeda. Dupi bade ka saha neng? Mereka Isal menuju ayah gitu. Oh, bade ka Juragan Isal. Ke sakeda bae urang sauran heula. Mangga kalebat. Syukur dah mana ulin kade berarti mana inget kene ke urang. Nah, apa ente maksud nama juragan emut tentang dulu teh kan adan sareng obos abdi teh CS Beral. Alhamdulillahnya tiasa rasa silaturahmi itu ya. Mah ada usaha mana? Wah iya madu dah. Maksud nama kan alhamdulillah nama majeng jeung sen order nama kumaha eta kumbalut juragan. Alhamdulillah rame Alhamdulillah. Komo kamarnya musim corona nu saya ngarantunkeun sigana omsetnya kali-kali mah ke lamun makan-makan ajak-ajak atuh tah bos dadang sareng abinya Omar. Waalaikumsalam. Agan, itu aya tamu di luar. Nah sahalang awewe tuh lalaki. Istri Agan, coba gareulis deui. Ada yang garis teh sok nurujuk kana jajan. Dan hayu urang usaha. Mangga juragan teh payu mangga Agan. Tuh, Agan itu si nenengna teh. Aisyah, kangen nih. Ke saha teh ya teh. Iya, ini sama aku AA. Neng Nadine AA, manya aya beli ka abi. Oh, ieu teh nengan teh heula teh mutuskeun apa dah atuh boga motor. Atuh atos aya eta mah masa lalu, tong diinget-inget deui. Tapi kamana ge amal puho nyeri hate kene mun baju saya teh mah bisa dikaputan. Maaf atuh AA, nu atos mah atos we. Mending ge urang CLBK deui yuk. Kana teh bogoke nek abi. Ah, dengar ti naon CLBK teh.
CLBK teh calapak agan menit tengah ti teh ya. Geningan agan sok rikat geningan kanuda teh calapak calapak calapak. Eta mah atuh calapok. Dasar kan pecat nu kieu mah. Ah, Bae teh sarua keneh mana teh. Nih si Nadine nih era teh nya. Ayo atuh main balik we na. Ulah, ge urang taruhan kumaha lebar ih sebelah. CLBKT cinta lama bersemi kembali. Jadi Aa ajak Neng teh jadian deui gitu. Neng kadang ngajak balikan deui ka sanggeus Neng nganyinyiri Aa kelaan emang aco apaan. Please atuan, emang bakalan setia pisan ka Aa. Hampuran Neng Aa bisa nerima Neng. Nah, kan ada cinta mati kan Neng. Diheula cinta mati teh na mah geus aya bidadari na jero hate Aa. Saha sok bidadari ate. Panoja anu soleha anu geulis rupana geulis hatena oge pokona mah ama cinta. Geulis saha jeung Neng. Jadi hayang apa lu kumaha bidadari ate? ini pilih api, pilih Kiki Pale. Cicing, bos mah engke malam minggu kan pasti geus dicodoh kalau diberi nomor WA geus ketemu ke Cicing. Punten Neng, ieu. Ayo aya pas dadang mah. Cuka cikis teh kana bika geulis ka bibit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serjal, geuningan ieu teh. Aya naon, A? Tah ieu bidadari Aa teh nya geulis tur soleha. Jadi A milih ieu dibanding Neng. 100% jawaban A nya. Ah, tega kan Neng. Aduh, dramatis pisan ieu mah. Jangan jaga Mami. Ulang Eva lu diterapin tuh jadi Ipa. Kata, sudah. Nya daripada dele-ele kudu ngajajanan si Nadine kagor dia. Tapi karunya bae we tapi anu ditraktir Nadine. Nadine atuh ngorek neraktir anu makan abi meunang Eva nya. Mana atuh ieu ini tong lewat buru nih gua akanan taruhan ieu teh. Nadine marane mah jahat. Nadine. Ayo apa tadi traktir. Bos, mending ngulang nih bah. Asa sardi teh, asa larjo film nu Indosiar teh aningan. Asa kumaha nya. Mending urang garap teh anu bisnis nu disalkan jeruk ya. Si nuwun ya. Ayo sadayana, agan ayo. Aya bobogohan. Ayo A. Ari abi ka mana atuh agan? Mana ngajik wae da ka mana oge lah. Lieur boga dunungan teh. Dasar ya bisnis percintaan teh aya-aya Kan yang antarkan heula sekerat ieu mobilna pudurkeun heula. Mun A. Kamana si Paisal jeung si Dadang di tengah desa teh candek untuk muncul budak teh. Yang sang di mana si bilang teh deui nya? Jeung geus beurang can ngojo deui. Nah, nya boga anak geus puguh inung teh geus kolot matak nitah oge. Kudu noneangan. Rupa-rupa teh boga anak. Anak suku geus nyeri lelempangan kita tadi. Itu si pileg teh paingan. Indung kita tadi ngadagoan rek ngejo kal kata libra di dinya. Aduh nah eta budak. Langkah hees. Sa. Hei sa. Hei sa. Nyaring seri ieu. Kal katibra di dieu. Mak aya neng Seli ka mana? Seli mana sia teh? Eta Seli ka boga abi. Terus mobil ka mana deh anu Innova eueuh. Mobilna nahaon situ kos nu gablek wae. Boga gelining-gelining na acan.
ngimpi meren siapa yeuh aling. Nyak itu mah isa teh ngimpi. Jeung digoingkeun sagala bobogohan jeung Neng Shelly indah teh mah. Indah-indah mata sia sok sok pura ya jingjing ta beasna. Sana udang dikelah kesarwana kalau ka tibra deui. Ma, imba abi cote mana mah? Dulu itu si pilek besar teh hidang nangkal kana nanyakeun teu para rugu. Ah, emang ngaganggu aja ngeunang-ngeunang ngimpi jeung Neng Shelly na jadi wae leupas deui. Maga si lain pukul geus wae. Sok ke nyeun deui we ngimpi mah leuwih hade ti ditu. Sok sana. Kita dibawa di sialun teh tengah denge. Sok